Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 2, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak urang tepang deui dinten ayeuna dinten Kemis kaping 28 April 2002 hiji. Alhamdulillah hatur nuhun barudak anu kamari atos ngintunkeun voice note sareng anu atos ngintunkeun video ngeunaan maca dongeng nu judulna Bangkong Sombong. Hatur nuhun ya. Nah, salajengna urang lajeng deui kang ngaregepkeun pupuh. Sateu acan urang lajeng kang ngaregepkeun pupuh, urang ngadua ti payun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Ayeuna urang ngaregepkeun pupuh. Dicontohan heula ku ibunya. Nah, engke hidup kudu bisa nembangkeun sorangan. Pupuh nate pupuh lambang, pupuh kahiji eusina nitah urang sangkan tartib. Ari pupuh kadua eusina nitah waspada di jalan. Resep geura jeung babari deui nembangkeunna oge. Hirup tertib penting pisan, digawe tong rurusuhan, bisi hasil nanyalahan, hayang gancang jadi pincang. Lamun rek indit sakola, bukuna bereskeun heula, eusi kantong pek pariksa, ulah sagala dibawa. Coba hayu sakali deui. Hirup tertib penting pisan, digawe tong rurusuhan, bisi hasil nanyalahan, hayang gancang jadi pincang. Lamun rek indit sakola, bukuna bereskeun heula, eusi kantong pek pariksa, ulah sagala dibawa. Nah, eta hiji contoh anu ngangge pola irama tina pupuh lambang hirup tartib. Nah, salajengna coba waspada di jalan. Coba urang cobian ya. Masing waspada di jalan, sabab loba kendaraan, mun mentas tong sangeunahna, bisina urang cilaka. Mun ulin ka nasapeda, ulah ngebut sangeunahna, milih di si jalana, sangkan salamet engkena. Nah, sakitu panganten ti ibunya barudak. Hapunten pisan sakali deui, hapunten bilih suara ibu kirang sae, hapunten pisan ya. Nah, barudak semangat. Salajengna urang aya dina pembelajaran terakhir nyaeta ngalajengkeun atau nganggeuskeun kalimah. Di dieu aya nomor hiji dugi ka nomor 13. Barudak mangga anggeuskeun kalimah nu aya dieu. Nomor hiji, urang hirup tertib teh ... sok naon. Terus dina waktuna digawe teh ulah ...
gitunya. Mangga diisian ti nomor hiji dugi ka nomor 13. Nah sakitu we panginten. Oh nya hilap di pengker di halaman 80 genep aya ngapalkeun harti kecap. Wios ieu mah teu dikirim ka voice note oge. Ngapalkeun harti kecap aya 4, aya mintonkeun, saban, patembalan, sareng niron-niron. Gitunya. Anu dikintunkeun ka ibu mah naon tugasna nyaeta pupuh, ngaregepkeun pupuh anu nyanyikeun pupuh teh nya barudak sok dinyanyikeun ditembangkeun pupuhna nyaeta ngangge pola pupuh lambang. Nah mangga tiasa dipilari di internet atanapi nya bade tiasa ngiringan ibu tadi bisi aya lepat-lepat mangga dipilari deui nya. Oke barudak hatur nuhun pisan. Tong hilap insyaallah minggu payun sate acan libur gitunya, atau amun atos kapotong libur berarti urang insyaallah ulangan hariana sate acan PAS nya barudaknya. Semangat oke. Sakitu we ti ibu, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.